Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareueus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta Dongeng Barudak. Kasadayana tonton teras YouTube Nirada Officialnya. Tong hilap, subscribe channelna, teras like, komen, oge share. Supados dongeng Sunda khususna dongeng kangge murang kali dipikawanoh ku balarea. Urang kedah reueus ku basa Sunda. Di edisi 45 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Gundulke, mangrupikeun karya Roy Rukmana anu tos dimuat di majalah Mangle nomor 2861 edisi 2 dugi 8 Desember 2021. Adi-adi sadayana anu hoyong wano ka anjeunna mangga tiasa maluru ka channel Nirada Official. Kumargi karya anjeunna tos sababaraha kali tayang di Nirada Official. Gundulke nyarioskeun Mastaka Henry anu dibotakan kumargi aya borok. Ngawitanana mah rerencanganana teterangeun Henry botak kumargi sok ngangge topi. Tapi dina hiji dinten Bu Elis guru bahasa Sunda nyuarang muka topi waktos nuju ngajar di kelas. Di kelas mah teu moyok kumargi dicaram ku Bu Elis. Nanging waktos di luar murang kali moyokan Henry ku sebatan Gundulke, bundak gundul balat toke. Adi-adi tadi disebatkeun yen rambut Henry dibotakan teh kumargi dina mastaka aya borok. Adi-adi kintena kunaonnya mastaka tiasa borokan? Kumargi kira ngajagi dina hal kabersihan. Dihandap aya sababaraha cara pikeun ngajaga kabersihan diri. Di antawisna hiji kutol ibak. Ibak teh sing bersih tur kedah ngangge sabun. 2. Ngosok waos. Kedah bersih sing leres cara ngosokna oge kedah ngangge odol. Nu katilu dikuramas. Kedah sering dikuramas supados teu kaeuntreupan kutu sareng kuman. Dikuramas oge kedah nganggo sampo supados langkung bersih. 4. Motong rambut. Kangge pameget upami rambutna panjang kedah enggal dicukur. Upami kangge istri anu hoyong dipanjangkeun rambutna kedah dijagi teu kenging ruag-reuwig teras kedah bersih. Nomor 5. Rajin wawasuh panangan oge sampean. Bade emam atanapi saatos ngalaksanakeun hiji aktivitas kedah rajin wawasuh panangan oge sampean supados teu aya kuman. 6. Rajin motong tanggai panangan sareng sampean. Komo upami tanggaina tos harideung mah bilih janten panyawat. 7. Ngangge anggean nu bersih. 8. Rajin olahraga sareng ngonsumsi tuangan anu sehat. 9. Tong seueur jajan di luar. Langkung sae emam tuangan di bumi anu disayogikeun ku sepuh urang. Tah, kitunya kumaha carana sangkan salira urang bersih tur sehat. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Gundulke karya Roy Rukmana. Geus 2 poe Henry teu asup sakola. Rieut alesanana mah. Dititah nginum obat embung, diajak ka puskesmas oge mugen. Nepi ka Baksum, mimina Henry keheuleun. Cik, nyarita ka Mimi. Kunaon embung sakola nang? Tanya Baksum ka Henry. Ah, alim sakola we Mi. Walon Henry bari tungkul. Nya,
Naon sababna atuh? Mimina penasaran. Henry tengah walon. Kalah ka lualowe rek ceurik. Wis, ojo nangis nang. Mbak Sum teka terusananya. Enggeus, ulah ceurik jang. Gitu maksudna mah. Leos we ninggalkeun Henry. Tilu poe ka tukang, Henry pada moyokan ku babaturanana. Pedah sirahna gundul. Tadi nama teu arapaleun Henry botak. Katangen soteh di jero kelas, basa Bu Guru Elis basa Sunda nitah muka topi ka Henry. Cobi dangukeun ku hideep. Upami di lebet kelas, topina kedah di taros Bu Elis nutati gigireun bor. Buka! Jawab barudak, rampak patarik-tarik. Cum, saha anu masih nganggo topi? Saur Bu Guru deui. Henry Bu. Tinggorowok bari nunjuk ka Henry nu diuk di bangku tukang. Ari nu ditunjuk kalah ngeluk. Dua leungeunna nungkup sirahna nu masih make topi. Bu Elis nyampeurkeun ka tukang. Pok nyarios. Henry, kunaon? Rieut? Henteu Bu, walon Henry. Muhun, kunaon? Sok nyarios, da moal dikukumaha? Iya Bu, isin. Euleuh, teu kedah isin, ambeh puguh, ambeh geradi kawitan diajarna. Bu Elis ngajentrekeun. Abdi teh gundul Bu. Can ge Bu Elis nyarita barakatak babaturan anu deukeut bangku Henry sareurian. Shh, teu kaing gandeng. Bu Elis ngantelkeun curug kana lambeuna. Jep, barudak anu tadi nyengserikeun teh jempe. Kunaon rambutna dibotakan Hen? Bu Guru penasaran. Kieu Bu, pan dina mastaka abdi teh borok. Tah ku Mimi bade dilandungan ku salep, tapi sesah. Janten rambut palebah borokna kedah dipiceun. Henry ngareng hapeula. Keras? Bu Elis kerung. Diguntingan ku Mimi, tapi kalah pareureus. Nyatras we ka tukang cukur. Digundulan. Henry ngajelaskeun. Oh kitunya. Sok wayahna buka. Di lebet kelas mah teu kengi nganggo topi pan. Keun, nu sanes mah moalna naon? Mun aya anu macem-macem disetrap ku ibu. Saur Bu Guru Elis ditungtungan ku ngahehe. Geus kitu mah Henry kakara daek muka topina. Katempo sirahna herang. Aya totol-totol beureum jeung hideung tapak nyalepan. Bu Elis kapayun deui. Dangukeun kasadayana. Omat, urang teh kedah ngajaga kasehatan. Di antawisna kedah rajin ibak minimal sadinten 2 kali. Ulah hilap kosok salira di sabunan. Ngosok waos ngangge odol. Oge ulah hilap di angir ngangge sampo. Guyur sing bersih. Kumaha ngartos? Pepeujeuh Bu Elis ka barudak. Ngartos Bu. Tos kitu mah Bu Elis nerangkeun pelajaran bahasa Sunda. Diteraskeun ku guru sareng pelajaran anu sanesna. Balik sakola, Henry jeung babaturanana ngabring. Gundul ke, budak gundul urang teh ke. Hahaha, gorowok tanto bari kakawihan. Gundul ke, budak gundul bala toke. Sarma nurutan, barudak anu sejenna seuserian. Jep, tong kitu atuh kararencangan teh. Sawa nyerek barudak lalaki. Muhun teu sae popoyok teh diwartosan ka Bu Elis geura. Tembas misa. Henry nginghak diupahan ku barudak awewe. Tanto jeung Sarman nyampeurkeun Henry menta hampura.
terasa salaman. Bring weh barudak kelas 4 marulang babarengan. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.